Ya, hello guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifin loncengnya di bawah. Kanan ada gambar lonceng. Klik, klik. Bantu saya berkarya ya. Dah. Orang tak apa geslila itu enak tinggal minta doa. Bah, saya tuh gak kuat dengan hidup ini. Saya pengen kaya, bah. Pengen banyak uang, banyak mobil, dan banyak pacar. Bah, tolong, bah. Tolong temanmu ini, bah. Saya butuh duit. Soalnya nyari kerja susah, bah. Bah, udah pertolongan, bah. Bah, ayo tuh, bah. Anjir. Mana eta euy? Aduh, nyeri. Tenang. Ieu mah kaleng lain jimat. Jimat na mana can wae. Bawa-bawa orang ditipu ku si Ajis. Nah, nu bijina kalah kaleng, uci mah loba di apa ge. Wah, ieu mah cadu nipu si Ajis mah. Menang nu kieu, goblok gitu. Ah, bawa ku sia. Aduh, jangan alah hoyongnya sia. Hoyong. Boleh we ulangan. Nah, ya mama. Tah, mana bau nawi unggulnya, geus. Bu alamat, geus engke mah mah sasananya. Heeh. Aduh, goblok nih kesana ngalung kenalan ya. Manehnya? Ngaku. Maneh pandai itu. Oh ya juga dia. Maneh dia mah ya. Tukang kasana. Aku bang ngalikeun sok ngaku mending kudu. Gaduh kan. Aduh, ampun teh aya apa teh listrik nang ieu aya nu lungkan ieu. Ambe. Iya, kemana Jona? Kenan cai. Iya, aya nu ngomong iya, bingung. Asa wau we. Botol eta teh. Wah, buah-buah manehnya. Lain. Lain. Bohong. Kabur. Anjir, ingat aing teh siga sip Cristiano Ronaldo kasepnya. Ingat aing teh siga sip Cristiano Ronaldo kasepnya. Ingat aing teh siga sip Cristiano Ronaldo kasepnya. Ya, minta maaf lagi. Widih, bener kasep euy. Kagak cocok jadi Cristiano Ronaldo kayaknya. Wah, ayo botol ya. Ngebuktikan yang orang teh itu KKB Cristiano Ronaldo. Gitu. Aduh, ngerenah kieu. Adem di saung. Udud. Kopina itu musik cing. Dedeh.
Tah. Nikmat kieu euy. Bagus saya denger teh. Derah. Caang bulan purnama tulis caang tibetan baheula sang meme anjeun aya maturan hate nu tunggara. Aduh nikmat. Ngahiliwir angin peting ngahariring nisan hate ngabaturan lamunan anjeun ngahayalkeun diri anjeun. Aduh pelem kieu euy. Alah, non eta. Saha nu ninggang botol teh kira-kira keur ngeunahna kieu? Keun nya. Kira-kira inu ninggang da cak-cak modal moal mungkin segede kieu itu anjing kira-kira balas ku aing di gedang obat kene aing geus loba anjing beapnya euy ngan barudak aduh di dieu mah tuh da beraku kudu ka kuburan mana yang ngadain sulap ieu mah nyaahnya euy menakeun tuh di bawah hoream iceun nyaah baelah kita. Wah, aing gen euy eta mah gerakuna tangkal aya kaleng madalin sulap. Anjing jalmana euy. Mana nya euy? Ini kitu mah. Lah ku kawalat kada madong gedang madalin sulap. Ini tidak sakeung anjing bisa saha euy. Badeukeut makam deh. Anjing ku aing alungkeun we Tugan we atuh. Kunti atau pocongkeun bae sawani euy alus karaket tadi ieu na ngajian padu geus alus beres tuh ngagenclang kieu ieu mah aduh sekarang ge kalem cicing can ge acan ampas geus yang diribut dipake sing tuh. Wah, dasar padu jeung mah bawa-bawa padu randa anak dua galak kieu mah. Jadi acan satu kan. Ini sih mah. Halus. Mesin. Babaina padu geus gagah nya geus tinggal dipake urang ayeuna erek ulin wae katin sigin hitung-hitung dengan pencerahan ieu urang itu aya kici mana ente kenahan di dia orang nyamper ke imah ente. Aku suka Jerman, dia suka Belanda. Aku cinta beneran, dia nyamper. Saranti urang ya kajenting geus lah pohokeun lah awewe itu mah karena ayeuna awewe betan gitu mah nya heueuh atuh pohokeun kira ku urang rek
Tapi kolot gitu nepi ka paeh teu kawin-kawin. Mantong gitu oge. Tapi terus saya nanya, ente kumaha geus kieu? Urang mah dina mah ngadoa we ka Gusti Allah sebenarnya di ijabah doa. Oh, urang itu mana? Urang ngadoana urang. Ah, sok atuh can ngadoa. Sok atuh urang doa karunya padaleun ka baturnya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sing digampilkeun kana rezekina si gigin teh, si awewena si menang gelis nu bohay bahenon nu dihijab. Yang sepanjangkan umurna sing satia awewena ulah na terus nu kamari. Amin. Nah, itu Berarti tah iya jodoh mana nama beruang kutub almajomi tah kok enggak ada iya mah nu kieu. Siaran gitu nama geuning yang minta jodohna awewena kalah kaleng atuh. aduh puas wala eta. Gara-gara ieu kaleng ngadoa kudu ngadoana di masjid juga nih mah Yesus. Kaleng legendary cuma bang. Legend. Meureun. Ayo kieu teh nu mata untuk kana sirah mah. Burang kutub anjing. Seberang deh tanaon ima asa kaleng nu kamari murag di makamnya kurang teh asa dipicin kurang teh teh si Sandi ge nyeklan kaleng ieu kamari teh wah aing paur bawa kaleng gaib ieu mah goblok si Ajis aing minta kebenaran kah ditipu ya. Kalau menang ke apesan kieu suwe. Nah, aing power ini maju juga di dieu bawa ku si embahna di alungan ka dieu. Aing per apes minta pertanggungjawaban ke si Ajis. Tapi si Ajis sesat. Sudang tanya ayeuna. Jam berapa ayeuna? Jam 8. Wah, geus meureun lah kajian sampeur we hudangkeun. Bukan orang sing celaka yang selamat. Weh Ajis, naon openg nah orang kalah menang nuki lain jimat. mana salah meureun eta ngajalankeun syaratna Hantu aya nu salah juga nama ngajalankeun syaratna bener. wah kitu mah kudu dikubur jaba maneh kudu mawa sasajian Iya teh dikubur. Dikubur maneh kudu mawa sasajian deui Sajianan naon? lamun maneh teh mawa sasajian mun jeung teu dikubur maneh bisa apes. Terus kuburnya di mana? Nu kamari maneh nyembah tuh. Tapi anternya? Heeh hayu. Bener. Betul orang balik ke lah mau sasajen. Ada tungguan di dia kan dia. Anter tapi ya. Kudu pisan dikubur eta mah teu maneh hayang ripuh saumur hirup. Heeh diri kudu mau sasajen jeung eta kubur. Urang mau sasajen lah. Paling nungguan di dia. Heeh. Salah aja lah. Yang goprok. Itu mana sih? Naon sih? Itu mana? Mana? Itu tuh mau kasih hidung. Oh, itu sih aja kopeng. Heeh, itu. Macam tong kiri. Intip. Oh, gua kira banget. Intip ya, detektif kan. Keburkeun. Lalu. Eta kayak tuh. Pengen dia maneh nguburna sasajen. Di dia. Heeh.
Ayo nu kamari karagragan mana karagragan naon kamari. Kaleng. Oh kubur di dinya. Jeung sajajan-sajajan. Hijikeun. Oh hijikeun. Buat Bantuan mah. kurang lah. Bisa orang Aja aing bantu doa deh dia. ya orang benar itu kalau menang ke apes ya yo ngajailan merenya jangan tuh jadi kumaha urang Bae ini daripada maneh apes. itu orang kudu, Ajeun panahan. kudu ngomong tuh kasih mbahna ieu Ngomong sok. ngomong Iya contohan. sok Bah wayahna ngan aya mie eueuh udud eueuh kopi. Ulun heula ngopi jeung udud mah sapoe. Oh, maneh. bah ieu hampura urang rek ngabalikeun di Ih bari sila kamari bari tapa. Kumaha? dari apa Oh iya kamari, dia kamari. bah urang bade malikeun kaleng nu kamari teh mbah soalna abi mah alim apa sah wios kudu harge ka ieu sasajana tos aya di dieu dihijikeun sareng kalengna mbah tong ngaganggu abi mah tara ngaganggu da anu wayahna teh aya rokok da abi teh anjing teu ngarokok nuju butuh mata kamari minta beunghar ka mbah ge ngan aya mie we tah nu kolot dipangagorengkeun nya mbah ampura bisa segala kalepatan atau kumaha geus urang geus bebeja kumaha terus Geus mana naon? Bisa uang balik ya? balik Oh daripada apa sih dari cacing di dia? ya itu Bah balik heula. bah bari mulang yuk arwe badak lembutna Ayo. di belah mana dia nguburnya dia nya mana ya panggil buka mana teh asa wah aing teh ninggang urang kamari Kamari ge aing pan geus madog gedang. Kurang ke TikTok aja bang Edo. kesana ya ami ya ih Geus dahar. nih ku kubur euy aing dah lu Relo. Ding meuli mah mahal euy. Meuli nyam kubur. ah nah euy Lag euy. Ieu kaleng ge lo. Alungkeun deui wae. ninggang aing kamari Alungkeun deui lah. Terus jangan ngubur. Indomie di endogan teh ieu mah asli. Nuhun ya lo senang nih. Apa sih dia kamar gede alungan botol aing. Nah ieu. Indomie di endogan. Oke guys, Jangan lupa subscribe, like, and comment. and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, oke?